Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping pamirsa dina liputan opat, sumber informasi anjeun ngeunaan kejadian jeung tren panganyarna di sabudeureun urang. Simkuring Guntur Septian Bagaskara dina kasempatan ieu bade nyaking informasi ngeunaan kadaharan nu keur viral di kalangan masyarakat. Nyaeta seblak. Seblak asalna ti kota Bandung, tapi ayeuna mah sumebar ka sakumna daerah. Rasa gurih jeung pedesna nu khas ngajadikeun seblak ieu jadi pilihan utama boh barudak boh kolot. Dina unggal juru jalan, toko, malahan dugi ke aplikasi online, orang bisa manggihan rupa-rupa variasi seblak. Dimimiti topping sosis, makaroni, tulang, nepi ka seblak ceker level 10. Seblak henteu ukur ngeunah dirasa, tapi oge ngabuka kesempatan usaha pikeun masyarakat lokal. Loba warga nu ngamimitian bisnis seblak rumahan nepi ka jadi viral di media sosial. Hayu urang simak pendapat salah sahiji wawancara sareng padagang seblak nu bakal diwawancara ku Muhammad Farel Gunawan. Ya, hatunun Bapak Guntur. Wilujeng sumping pemirsa liputan opat sadayana, simkuring Muhammad Farah Gunawan bade ngiringan anjeun dina liputan khusus ngeunaan kadahareun seblak nu ayeuna kerame di daerah ieu. Dina liputan ieu, urang bakal nguping carita di balik resep-resep kolot anu ngeunaan kadaharan ieu anu matak rame ieu. Di dia abdi tos sareng Akang Kang Ripan. Mun Akang Ripal ieu teh anu gaduh kadahareun seblak nu keur ayeuna viral. Panginten Akang Ripal abi bade tumaros ngeunaan kadahareun AA anu menuju ayeuna teu rame. Pertanyaan nu kahiji, strategi khusus naon sih anu nyebabkeun kadahareun seblak ieu teh bisa nepikeun rame? Strategi khusus anu ku abi terapkeun na dagangan abi nyaeta promosi karencangan, promosi terutama ke promosi digital. Oh, muna. Berarti promosi ieu teh sebegitu pentingnya dina dagangan naon wae. Res. Tah, kunaon sih promosi ieu teh bisa nepi ka penting kieu? Sabab dina promosi urang bisa ngenalkeun produk urang ka jalmi-jalmi anu teu acan apal kana produk urang. Jadi sangkan si jalmi-jalmi anu teu terang bisa terang kana produk urang jadi penasaran. Selain promosi, faktor naon wae sih anu nyebabkeun kadahareun AA atau dagangan AA teh bisa nepikeun rame nepi ka ayeuna? Nah, selain promosi aya di faktor lain nyaeta tina rasa, tina cara pelayanan urang ka pelanggan, terus tina tempat kabersihan urang. Sabab mun teu bersih pasti jalmi-jalmi ge nyangkana ieu tempat kotor, kurang kirang bersih, tak kumaha. Terus tina rasa kan. Tina rasa eta ge nyebabkeun jalmi-jalmi anu tos datang tos nyobian bisa balik deui ka urang, jajan deui, meser deui. Terus tina cara pelayanan tina cara pelayanan urang teh kedah senyum, ramah, tamah, bisa ngobrol sareng pelanggan. Terus ge nyaeta faktor utamanya promosi balik deui. Oh, berarti abi bisa simpulkeun bahwa promosi ieu teh sebegitu penting dina kadahareun AA atau dagangan AA nepi ka ayeuna gitu. Baik, mungkin sakitu wae anu bade abi taroskeun ka AA. Hatununa atos ngaluangkeun waktuna dina dagangan AA nu keur rame dieu. Abi tos ningali dagangan AA teh nuju rame pisan. Abi balikeun ka presenter Bapak Guntur. Hatur nuhun ka Muhammad Farel Gunawan nu parantos ngalakukeun wawancara jeung pedagang seblak. Informasi nu disangking kacida mangpaatna pikeun urang sadayana. Yen kadaharan tradisional oge tiasa jadi kesempatan usaha nu ngajangjikeun. Tapi, nah kadaharan viral seperti seblak jeung sajabana bisa boga pangaruh kana ekonomi lokal secara nyata. Pikeun ngajawab patarason eta, urang baris nyaksian wawancara khusus sareng guru ekonomi nu baris ngajelaskeun tina sisi ilmu ekonomina. Wawancara ieu baris dipandu ku Kistan Aska nu tos siap di lapangan. Hayu urang simak babarengan. Terima kasih untuk Mas telah eh, ngabantu Abdi rantai ngawawancara. Nah, Abdi bade pertanyaan. Menurut Ibu Mas, kunaon makanan cimol bojot teh bisa viral di
karena tiba suka ada di konten-konten gitu. Anu kahiji seharusnya sih ibu sih patos teu ieu nya kenal gitu ya sareng namina Bojot AA dia salah satu itu ya cimol ya cimol Bojot AA. Eh, salah satuna nyaeta seueur kahijina anu seueur ngagaleun si cimol tersebut gitu. Nah, kunaon maka seueur ngagaleun kumargi kahiji tina harga, kadua tina rasanya aneh kan namina aya namina Bojot AA. Bojot teh kan lamun bahasa Sunda mah ibu kepikiran teh siga istri gitu ya siga istri siga non mikirkeun gitunya pasangan lah gitu ya pasangan. Nah, Bojot A itu kemargi viral itu yang tadi ku ibu disampaikan ternyata kahijina seueur anu ngagaluh seueur anu penasaran gitunya begitu dipiralkeun di medsos geuning namana aneh padahal mah sabenerna mah eta teh acik keneh gitu ya cuman namana dia bisa menimbulkan orang berpikir naon sih nu aya dina Bojot AA teh aya naon sih makanan eta teh gitu. Tapi menurut ibu mah eta teh moal salamina viral. Lamun kan masyarakat itu kan aya bosenna kan. Masyarakat itu pasti mencari sesuatu yang baru lagi, mencari sesuatu yang aneh menurut pikiran. Tapi lamun seandainya Bojot Art itu bisa nanti bisa istilahnya bisa bisa diterapkan atau bisa nantinya dia ditentukan dipertahankan maksud ibu bisa dipertahankan dari mulai rasa dari mulai harga insya Allah bangsa konsumen teh mual pindah kan lain deui nu penting mah intina rasa jeung harga itu kudu bisa dipertahankan tong sampai rasa jeung harga itu bisa diieukeun ku nu lain gitu terus anu kaduana si makanan teh kudu bisa aya inovasi deui gitu inovasi nu geus aya gitu jadi tong sampaikeun kaelehkeun ku batur nah inovasi anu ku ibu katingali gitu ini adalah inovasi dari yang lain beda daripada yang lain gitu ya beda daripada yang lain itu merupakan membuat orang lain menjadi penasaran lamun aya inovasi yang lain mungkin bisa dipiralkeun deui selain anu geus rasa geus aya kemudian harga anu bisa terjangkau kemudian aya inovasi-inovasi lain anu beda tina lain insya Allah itu bisa bukan saja viral insya Allah makanan tersebut bisa menjadi majang gitu ya majang dia ke anak incu gitu istilah nah kunaon sebutkeun ke anak incu mungkin anaknya bisa ngomong nah baheula oge mama beli Bojot Art teu tahu sakieu tapi alhamdulillah hargana masih keneh itu berubah rasana angget keneh gitu bahkan ayeuna aya rasana aneh itu menurut ibu. Nah, makasih Bu Ya. atas pertanyaan-pertanyaannya itu udah menurut Abi ngacakup segala pertanyaan nanti Abi sampaikan dengan satu jawaban yang Ibu berikan. Atur nuhun. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan gitu mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang apalagi kan generasi muda ya generasi muda itu harus penuh dengan inovasi harus penuh dengan kreativitas bahkan penemuan-penemuan itu jangan sampai menjadi plagiat boleh sih menjadi plagiat tapi kita itu harus bisa menemukan jati diri orang sarangnya gitu aja enggak hatur nuhun sampai Ya, sama-sama Bu. Itu saja untuk wawancara Ibu Imas. Sekarang kita kembali ke Guntur. Hatur nuhun ka Kistan nu parantos ngalakukeun wawancara jeung narasumber ahli ekonomi. Penjelasan tadi kacida ngajentrekeun kumaha kuliner nu keur viral sapertos seblak bisa nyumbang kana pertumbuhan ekonomi lokal, utamana pikeun palaku usaha leutik jeung menengah. Tina hasil liputan dinten ieu, urang tiasa nyimpulkeun yen kadaharan viral teh lain ukur tren sakedapan, tapi oge bisa jadi ladang usaha nu nguntungkeun. Salian ti seblak ayeuna oge keur rame pisan cimol Bojot AA. Dagangan cimol nu jadi viral alatan gaya ngajualna nu unik, ekspresif, jeung nyambung jeung barudak zaman ayeuna.
Cimol bojot AA ngabuktikeun yen kreativitas dina jualan teh bisa narik perhatian rea jelema utamana dina media sosial. Ieu jadi bukti yen viral teh bisa jadi berkah, asal diolah kalawan niat jeung usaha nu konsisten. Dina kahirupan sapopoe, tren kuliner sapertos kieu bisa jadi inspirasi pikeun urang sadaya pikeun ngamimitian usaha, ngajaga budaya lokal, jeung ngaronjatkeun perekonomian masyarakat. Simkuring Guntur Septian Bagaskara, hatur nuhun ka sadaya narasumber, sarta ka pamirsa sadayana nu parantos satia nyaksikeun liputan 4. Wilujeng patepang deui dina episode salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.